kultu nyarios kaula ngadauh kaula saur Sayyid Alwi Al-Haddad penyusun ieu kitab kumaha wa hadal alimu alladzi yu'allimun nasa wa la ya'malu khosirun wa amruhu fi ghayatil khatar wa hadal alimu jeung ari ieu ahli ilmu ieu teh keur nyaritakeun jalma anu geus boga ilmu berarti geus naon geus ngaliwatan tantangan ngalawan kabodohan tapi mah teu meunang dicaritakeun ka jalma nu kana ngaji ge can daek gitu karena geus wae kitu mah mun kiai wae ustad wae diancam geus ngaji sakalian eta ieu mah aya tingkatan awal mah tetep we ka jalma anu kana ngaji can daek mah tobat anu pikeun dia ngupingkeunana padilah ngalengah ka pengajian ieu hampura dosa mah dilumsurkeun rahmat terus eta ngan bisi gede hulu urang teh cicing dina padilah neangan ilmu digetah deui supaya naik derajatna tong ngaji unggul atuh jeung ngamalkeunana mulai ngeprak ieu mah keur ngageprak jalma anu naon anu geus taek ngaji geus berilmu tapi karena ngamalkeun masih keneh hawana teu ieu keneh biar ada beres ya ari ahli ieu ahli ilmu alladzi anu yu'allimu anu ngajar ilani nu ngawuruk ilani annasa kasantri kajamaah kajalma-jalma untung urang itu lain gitu ya mah kan anu kieu mah lain keur noongan batur tapi keur ngaradap diri sorangan bisi salah nempok gitu da ari ka batur mah tong boro-boro ka ustad tong boro-boro ka kiai najan ka jelema nu sapopoe salat kudu hade sangka buah-buah kadeukeutan naon mah ieu jelema teh ahli surga tobat ieu mah kusabab ngaji kitab nah apa jadi beuki goreng ku batur teh da nyaho kacacara mereka udah masuk eta tah ai soranganna bodoh sok meureunna jadi tong boro-boro nempo jalma anu kalau dibere keistimewaan dibere ilmu gitu najan jelema bodoh ge kudu hade sangka wawa urang sok ngaji urang nu cilaka nauzubillah min dzalik gitu kudu hade sangka komo mata ieu ge lain keur nempoan batur ari ahli ilmu anu rajin ngajarkeun ilmuna wala ya'malu jeung teu amal ieu lagi wala ya'malu jeung teu amal itu lagi ari ngawuruk paoso ari ngamalkeun kana ilmu tara ilmu nu mana utara teh ilmu anu ieu mah ilmu anu diancam mun teu diamalkeunana berarti ilmu naon ilmu nu wajib diamalkeunana naon ari ilmu nu wajib diamalkeun anu lamun teu diamalkeun doraka ngamalkeunana jadi ulah dipake nyentregan kiai ustad anu can daek tahajud can daek salatul khasyah teu ngamalkeun ilmu diancam teh pan ningali hukumna oge panaon atuh eta mah pan hukumna ge sunat ari sunat teh pirang teu apal patokanana naon lain hubunganna jeung ancaman neraka ing sabangsana gitu mah Pak ieu mah teu nyaritakeun naon bisi ngawur sok salat puasa tara eta lagi naon hubunganna wala ya'malu khosirun ami ilmu nu rajin ngawuruk tapi teu ngamalkeun ka teu daek ngaji non teu daek salat teu daek puasa teu daek naon gitu khosirun eta anu rugi atawa nu bakal kecewa akhirna di akhirat wa amruhu jeung ari urusan ieu alim nu mana alladzi yu'allimun nas nu rajin ngawuruk tapi teu daek ngamalkeun kana ilmu wajib diamalkeun fi goyatil khotori eta tetep ayeuna puncakna ancaman puncakna bahaya kusaha ieu bacana teh kudu geus rajin ngaji kudu geus rajin ngaji ku kiai ku ustaz karena baca ieu aduh beungeun aja
rasa kayak sepangustan nawe di lembur teh geuningan diancam puncakna saya teh ancaman. Padahal teh jadi merampas deh era dipuji ku batur ieu rajin ngaosna can bisa ngamalkeunana. Jadi tawadhu teh kodonya anda itu kan ancaman. Lain tatawaduan gitu. Walakinnahu sanajan dia khosir rugi bakal kecewa. Walakinnahu jeung tatapina ari itu alim. Allah yu'allimuna khusus da alim teh alim kabeh mah. Alim anu yu'allimuna wala ya'lamu. Nyebarkeun ilmu tapi teu aya ngamalkeun ilmu. Ahsanu eta leuwih halus. Naonana halan kaayaanna, naonana halan tingkahna minal ladzi tinimbang alim kusina ladzi teh. Minal ladzi tinimbang alim, tinimbang anu alim layak malu anu teu amal ieu ladzi, teu ngamalkeun ilmu. Anu teu amal ieu ladzi wala yu'alimu sayabana ku sorangan teu diamalkeun teh deui, wala yu'alimu jeung teu ngajarkeun itu ladzi anasa ka jalma-jalma, teu ngajarkeun ilmu. Ieu teh naon nyindiran gitu. Jalma ari ngarti mah geus, ngaji mah rajin, tapi tara daek ibadah gitu. Eta teh aing ngawruh naon sok ngajarkeun ilmu mah jadi mubalik penceramah sugan umpamana. Eta teh cenah goreng-goreng eta teh ngan tetep leuwih halus dibandingkeun aya ieu mah meureun diamalkeun ku sorangan henteu, diuruhkeun henteu. Sabab nyampaikeun ilmu ge eta ge tugas. Ngamalkeun keur diri sorangan eta ge sarua tugas. Jadi tugasnya itu dua rupa, ngamalkeun keur kana diri dan boga kewajiban ti Allah ngajarkeun ilmu ka umat. Nalika urang sanggup na hiji ulah teu gugur kabeh henteu. Kusabab urang mah dahaeuh ilmu ge can bisa diurukeun, can bisa diamalkeun ku sorangan, nya geus moal diajarkeun ka batur. Atuh minimalna ari diajarkeun ka batur mah ku sorangan teu dipake oge, ku batur mah diamalkeun, ku barokah ti batur. Begitu. Jadi keur urang teu pantes ieu. Ieu kalimah ieu dipake noongan ustad anu rajin ngawuluh, rajin nyampaikeun ilmu, tapi teu ngamalkeun ilmu teu cocok keur urang. Dipake noongan ka eta lain kadinya ieu mah. Ieu mah mun urang mah ti guru besar anu geus alim, anu geus ahli amal, ahli ngawuluh, naikkeun darajat kiai-kiai, ustad-ustad atawa santri-santri jamaah anu rajin ngaji ulah cicing dina madilah ilmu, ulah kabeureupeunnan ku eta, naikkeun darajat kana amal. Dibere ancaman awas gitu. Jadi bahaya itu kalimat itu. Lamun kurang karakah lain dipake ngaragap kana diri, tapi karakah dipake nyenteran batu. Cuk dina nasyidiniyah oge ustaz teh kaos kitu mah tah bahaya. Kumaha ieu teh jadi nyentrekan ustaz gitu. Lain kadinya lain jumpa. Jadi kudu ningali posisi urang. Lamun ustaz wae nu kitu geus jadi sentrek atau ngomong urang nu bodoh. Nah, kudu kadinya lumpatna. Fa innahu daksanyana ieu alladzi layak malu wala yu'allimun nas. Kadinya lumpatna ieu. Alim ahli ilmu anu teu amal teu ngawuruh. Ieu mah lebih goreng tinimbang ngawuruh rajin tapi amal teu rada mending tah mah gitu. Ieu mah lebih parah. Fa innahu daksanyana itu alladzi layak malu wala yu'allimun nas khosirun eta anu rugi min kulli wajhin tina saban-saban arah. Dari lamun ditoong tina sudut pandang mana ya tetep bakal cilaka tah rugi tah. Geus bere nyaho, geus nyaho ilmuna diwurukeun teu. Da cek Imam Hasan Basri ge teh heula teh naon wa minal amali naon ayat ta'allamal ilma summa yu'allimahu ghairuhu. Termasuk amal teh jelema daek ngaji tuluy naon ngajarkeun kana hasil ngajina. Najar ku sorangan can ka amal bae.
sugane barokah tina ngajar nepi ka aya jelema bodoh nepi ka bisa ibadah bisa wudu bener bisa tahajud ustad mah tara ngan kasapaatan ku jamaah anu meunang ilmu ti ustad eta tak panggoreng-gorengna nyaritakeun aib ahli ilmu lah wani-wani eta sagoreng-gorengna oge da urang ngaji ilmu tasawuf teh lain keur nyentregan batur ieu teh keur ngaberesan diri sorangan ieu teh salah doong gitu. Tuh akur mana punya iya, gogoh teh. Nah, ngaji tasawuf teh jadi noongan ka aing batur gitu. Kuruna urang teh begitu unggul. Naon? Semut di seberang lautan. Ingat saatnya gini gitu. Lu poho deui teh. Ari sireum di kajauhan kadeuleuh gitu. Ari gajah. Ayo eta gajah harupeun mata pungut gitu. Min kulli wajhin wah jeung eta anu cilaka. Wahalikun jeung eta cilaka ala kulli halin kana saban-saban tingkat. Saban-saban keadaan kumaha wae cilaka. Orang jadi ningali ya teh nya urang teh ieu keur naikeun makom naikeun darajat entong cicing dina darajat ta'allum wae dina darajat ngaji wae naikeun darajatna jeung amalna mata ku Imam Ghazali disarwakeun ilmu teh diibaratkeun jiga pedang alat mun urang ayeuna rek kaleuweung anu mana leuweungna loba hewan buas urang di bahanan rek berangkat kaleuweung teh bawa pedang Persia pedang Iran zaman baheula terkenal 10 teu kagok bawa pedil bawa naon sagala rupa aya sareukeun tajem ari nyang hareupan mau eta bedil teu digunakeun pedang teu dikadekeun manfaat moal eta pedang kawas kitu boga ilmu urang teh ilmu mah loba urang mah eleh we ustad bila mah kabeh ku urang ngan eueuh hiji ge nu digunakeun minimalna teu dipake ku sareng atuh diurung-urungkeun atuh henteu deui aya kira-kira manfaat eta alat eueuh cenah taya teh keur naikeun darajat tina alim kana jeung amalna mana cenah idlam yabqa lantaran teu tumetep idla yabqa lantaran teu tumetep atawa henteu nyesa pihi di itu alladzi layak malu kadinya tah di alim anu teu amal teu ngawuru naon khairun kaalusan eueuh kaalusan acan tapi lain cacadan urang tetap lain cacadan urang da baheula ge dicaritakeun dina naon dina syarah Tanqihul Qaul teh aya jelema ngetes ieu kiai ngan pagaweana teh mabok kiai pagaweana mabok di parapatan ingin foto nyekek foto aya mabok kitu nya boro-boro salat ngaranna ge tapi kiai aya jelema yo ahli ibadah ndekul we di paimaran eta mah tarawih tahajud we urang penting ngan odok segitu pun bodok gitu benyeun sasaungan di tengah leuweung gitu ngan teu boga ilmu dites ku jelema hiji hamba kami gitu tah diomongan kami teh pangeran lanjut ibadah kami maneh ditarima ku kami geus teu kudu ibadah deui aduh nuhun Gusti aing ibadah teu salat teh ku Gusti geus ditarima nya geus atuh meureun ku nganuhunkeun ku ngaheukeuhan oge berarti geus nganggap eta suara teh pangeran cing ari Gusti Allah dina tigan ad-darori aya sorakan kawas kitu jiga urang atuh pan geus nyipatan pangeran ku perkara nu eueuh di pangeran bisa murtad pada teh gara-gara naon tah ibadah ngadepul eueuh ilmuan tungtuna murtad aya tapakan malah nang ibadahna aya coplok iman nya moal datanglah ka ustaz anu keur mabok teh
dikengkeng digigit itu ilmuwan teh Ustaz gitu keur anjeun minuman eta halal gitu cek eta salat teh wes ya da aing mah sanajan minum merenya oh ieu teh haram gitu cek Ustaz eta mah aing nya oh ieu teh haram saya ulah bakal halal-halalkeun ngaku-ngaku pangeran lain cek ilmu tauhid ge pangeran begitu debat jeung pangeran ieu mah naon disebut nage jelemana doraka ari itu mah murtad kalau arti Islam sadoraka jelema lamun mawa iman keneh mah tetep ujung-ujungna bakal ka surga sasoleh-solehna jelema ujungna teu mawa iman mawa aya surga mawa salawasan dina neraka oh berarti heuh nya sadoraka ahli ilmu ari boga ilmu mah ternyata leuwih luhur darajatna tinimbang jelema anu ngadegul ibadah eueuh ilmuan tara ngaji da urang teu ada bekah deui eta keur naon urang ka ustaz mah eta we ku dalil eta aing ngaji rajin ustaz teh eta mah eleh ku urang mah salat sunat lagi geus teu ka itu sodaqoh mah warapatan di sodakohan wae wala napun wala jeung henteu teu tumetep naon napun manfaat eueuh kaharian eueuh manfaatna jelema boga ilmu dipake ku sorangan teu dikabaturkeun henteu jelema boga duit dipake henteu dibikeun kabatur henteu diceum-ceum duit teh dikeuman da ulah ku batur teh tong boro-boro kabatur kana awak sorangan ge koret baratna kaos kitu ilmu teh diibaratkeunna gitu atuh teu dipake ku sarangan atuh bikin-bikin kabatur atuh pamajikan mah gulis aya opat dipake tara dibikeun kabatur henteu padahal teh atuh teu dipake mah bikin-bikin ka ustaz atuh nah gitu mangkuha kita butuh mana albattata kalawan sama sekali SMS ya kalawan SMS sama sekali jadi eueuh manfaat eueuh kahadian sama sekali ngaji tara salat tara puasa tara naon tara diurungkeun haekeun atuh ngajan tara dipake ku urang ajarkeun ka batur sugane barokahna urang jadi sawaktu-waktu sadar dina barokah kaul eta wa ahsa jeung sieun kaula ayyakuna kana yen kabuktian itu alim minal ladina eta tetep ti jalma-jalma sok power jeung power ieu alim teh ieu nu dua alim ieu ahli ilmu qala anu ngadawuh pihim di ieu ladina ieu para ustaz teh sok power termasuk gitu karena golongan-golongan anu mana Kangjeng Nabi ngadawuhkeun saha alaihi salamu Kangjeng Nabi alaihi salam qala anu ngadawuhkeun pihim di itu ladina saha alaihi salam Kangjeng Nabi alaihi salam kumaha Kangjeng Nabi ngadawuhkeun yu'maru bi aqwamin min hamalatil Qur'an ilanna jadi urang teh nya matak lamun diperdalam nu kieu jelema teh beuki boga ilmu beuki amalna loba lain beuki peutegeug lain beuki ngaleutikeun batur karena kabeh dempes naon sabab kantor pukul aya kitu kiai teh diancam sarua bae kumaha cenah yu'maru diparentah sahabi aqwamin pirang-pirang kaum min hamalatil Qur'ani ti pirang-pirang penghafal Quran
Padahal lamun salamet mah bisa nyapaatan keluar sapaatan kudu kata larutan itu gede hulu pan judulna oge. Nah oge dibere takabur iblis puluhan ribu tahun ge runtuh pomo urang. Itu nyalametkeun supaya urang aya dina posisi hade, ilmu geus boga, amal geus aya, hade pun ulah nepi ka teu kabawa maot gitu. Bisi kaeuntepan kunaon? Ku hasud, ku takabur. Min hamalatil Quran ti pirang-pirang penghafal Quran. Kamana diparentahkeunana ilan nari kana asup neraka. Pomo urang apalagi kulhu beuneu hungkul. Nah ngaragapna teh kitu kitu urang mah ye. Mun nu hafal Quran moe ge ancaman geus keras kitu jiga kumaha urang teu apa. Entong dipake nyentreng sarua ieu ge di gimana ieu di pasantren tahfidz tos kapalarkeun dina eta ge harita diancam neraka. Ih karinya di wae entong dipake karinya. Iraha cenah diparentahkeun kana narakana qabla abadatil ausani dina samemeh pirang-pirang anu nyembah berhala. Samemeh penyembah berhala. Lain naon ya teh diheulakeun mah heuh karena teh buru-buru gitu. Lain berarti diheulakeun teh saking pijengkelan leuwih dianggap koreng tinimbang penyembah berhala atuh jelas ai penyembah berhala mah nya diheulakeun teh karena buru-buru bae teh. Ke meureun aing geus anggeus mah dorakan meureun buru-buru kaluar meureun teh. Payaquluna tuluy ngadarawuh ieu hamalatul Quran atawa aqwam. Payaquluna tuluy ngadarawuh ieu aqwam yubda'u bina qabla abadatil awsan yubda'u dimimiti ya atawa naon dijadikeun mimiti sahabina kami dijadikeun mimiti ka mana kana asup neraka qabla abadatil asnami dina samemeh penyembah berhala. Oh nah ya istilah patung, istilah berhala. Jadi lamun teh mah istilah dibahasakeun wasan atawa sonam eta teh patung nu sok dipake nyembah. Tah istilah teh sonam atawa eta mah teu kudu patung naon bae. Tapi lamun tara dipake nyembah lain bahasana. Payuqulu tuluy diucapkeun lahum ka itu aqwam min hamalatil Quran. Payuqulu tuluy didawuhkeun lahum ka itu aqwam naam naon naam lapad naam heueuh laesa henteu teu sarua sahaman jalma ya'lamu anu ngarti ieu jalma nu ngarti henteu sarua kaman eta tetep seperti jalma layak lamu anu teu ngarti ieu siman. Kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun ay la yastawiyani. Teu sarua nu ngaji jeung nu teu ngaji, nu ngaji bari amal jeung nu ngaji bari teu amal. Nu ngaji bari amal jeung ngawuruk jeung jalma anu ngaji nu amal ngawuruk henteu. Sarua teu beda non, beda perbedaanana jauh. Qabla abadatil awsan payuqalu na'am laisa man ya'lamu kaman la ya'lamu. Pa in kana tuluy lamun kabuktian saha al alimu ahli ilmu ma'a kaunihi sarta buktina ieu alim layak malu etah teu amal itu alim wala yu'allimu jeung teu ngawuruk ieu alim teu ngajari alim. Yad'u eta ngajak itu alim
ila syarri kana kagorengan wayat tahu jeung eta ngabukakeun jeung eta mukakeun itu alim lil amati ka pirang-pirang awam jalma umum lil amati ka pirang-pirang jalma awam jalma umum amma jamana awam dileetakeun we dilempok dinon di bahasa ieu nama bodoh gitu. Jalma umum dai naon lamun salam dunia digulukeun nu ngarti jeung bodoh loba keneh nu ngarti loba keneh nu bodoh teu kieu we salam dunia digulukeun loba keneh nu ngaji loba keneh nu teu ngaji teu akan nanyakeun bodoh jeung ngarti nu ngaji jeung nu teu ngaji dipamanukan sabaraha jelema nu ngaji na sabaraha tinggal kitu we meureun bisa disimpulkeun wayam tahu lil aman anteng dihulu unggul sakitu dihulu mah beak kabeh abwaba ta'wilati ngamukakeun abwaba ta'wilati kana pirang-pirang lawang takwil sagala ditafsirah ieu teh kawajiban naon kawajiban teh diantara urang teh rukun Islam aya 5 hiji sahadat geus sareang geus nama nu kadua salat nu katilu eta mah jawab itu nu katilu sakarang ngarengkeul zakat nu kaopat puasa nu kalima ibadah haji tuluy urang teh teu kieu ah rek nyangan ustad anu adu kuburan nu kira-kira teu wajib usaha pusaka teh sok diberean we akhirna dipikiran mah cara najon penting mah urang sok we keun bae khusus keur Pak Haji Opik mah teu naon khusus Haji Ono ya Haji Ono silakan duana warmuhosi atawa warmuhosi jeung pirang-pirang ruksok kamurahan diakan kumacarana supaya itu gede teuing atau kumacarana ieu teh diakalan terus geus punggung geus jelas ieu teh kieu ngan diakalan deui supaya gugur kewajibanna wayulakinu jeung mapatahan atawa talqinnya wayulakinu jeung mapatahan itu alim ka itu amah jalma awam ieu bermakna loba ieu jiga kaum mapatahan al mukhadaati kana pirang-pirang tipu daya kana pirang-pirang tipu daya wal hiyal teges nama pirang-pirang tipu daya ngahelah ditarekahan diakalan kumacarana ieu allati anu yahrujuna anu kalaluar anu mana kalaluar itu amah biha kusabab ieu allati non lati teh eusina mukhana teh tipu daya teh ieu teh geus jelas diharamkeun ieu teh iman diakalan kumacarana supaya keur urang mah jadi teu haram sehingga ku tarekah eta manehna bisa keluar minal hukuki tina pirang-pirang hak allati anu alaihim anu tetep ilati alaihim mistika itu aman atau wajib ka itu aman tina hak-hak anu wajib ka umat kau ka aman dalam umum teh ditarekahan akhirna ku sabab ditarekahan marungkan meureunna Gusti Allah teh beunang ditipu meureun boh dina bab usaha boh dina bab naon gitu diakalan kayak kita karasa ku sarangana ieu curalit teh kena teh goncang berari ya pada nanti tentuman nya kewajiban loba keneh ya kan henteu utang bobrol pamajikan geuring bae seperti nanti munang ihrapeun anak anjak ulut wae ka bapak ini nyangan rapi ya ini ya kagantung maneh ya lihat aya kitu parendahan Allah ada kabeh ya atuh mata dititah deui teh kauntungan tuh
dijelaskan kayak teh kerugian ke mana gitu. Ternyata orang tidak loba pikiran teh kok begini. Sanes kira naon gitu. Nyata teh pamit kieu teh tetep kena kieu siapa masalah pangeran. Tapi rahasia agama teh rahasia. Jadi agama tong diamalkeun ku jelema Islam masih jelema kafir lagi sok tamaalkeun daun-daun Kangjeng Nabi. Maka syukur atuh. Tong boro-boro ku jelema Islam. Jelema kafir lagi diamalkeun. Mata aya diamalkeun bab sedekah. Amalkeun teh berbuat baik. Jelema na malaik Islam mana ayo bae mekan ka batu. Bebeledugan panetan naik maneh-maneh. Kasekoan teh gitu. Ditanya Islam, jelema lain jelema Islam, tapi artikel jelema betul, kebutuhan jelema Islam biasa. Jelema kadang ini, sedang kerja amal, ditanya diwawancara, nah pakai sabaran dari kamar tuh, rugi berjadi ulangan, ente, hiji rasa bunga, rasa dari kamar, terus muka doa, usahakan terus. Itu jelema kafir, itu jelema mana? Jelema Islam mau mikir. Sana kurang pertimbangkan mana masalah. Terus menit gitu. Man, wassalamualaikum. Waalaikumsalam.